haliyah anu urang nu sapertos itu teh emang aya nu mawi kedah dipisahkeun antawis haliyah dunya ikhtiariyah sareng akhirat teh kedah dipisahkeun bilih teu kabagean bilih teu kabagean akhirat dah margi aya jalmi saur Allah teh wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Di antawis jalmi teh aya ngadoa ka Gusti Allah, Gusti abdi teh pasian di dunya keun biasa di akhirat mah. Pan ari urang mah hayang Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Jalmi anu teu ikhlas lain karena Allah tapi karena haliyah dunya dina ibadahna, maka ibadahna pasti bakal eureun. Punten. Jalmi anu ibadahna lain karena Allah, lain karena ngundang ridho Allah, maka dina ibadahna bakal eureun. Kamari nya kapengker abdi sangar ditaros rencangan. Cek rencangan ang Kang cenah urang ngarutinkeun, rutin naon? Rutin jarah ka mana? Jarah ka Mahmud. Naon cenah dibere naon jarah ka Mahmud? Cenah cek ajengan anu cenah kitu mah nyebutna teh lamun jarah ka Mahmud 40 jumaah maka bakal beunghar eta bahasana teh kitu lamun jarah ka Mahmud 40 jumaah bakal beunghar yo ku abdi ditaros anjeunna teh aya nu geus berhasil aya mana tuh orang girang naon berhasilna truk lagi menang 3 tuh itu imah lagi agreng usahana lancar hiji dah abdi naros anjeunna teh ari salira atos jarah sabar kali nembe 3 masih keneh eureun cenah berhasil acan karek 3 kali cenah berarti nu teu berhasil eureun abdi naros ari si emang itu anu naon anu menang truk teh geus berhasil 40 jumaah teh ayeuna kumaha jarahna masih keneh sarua cenah eureun. Jadi lamun ku haliyah dunya mah berhasil eureun, teu berhasil upami urang jarah ka manawe ka pamijahan ka Mahmud karena Allah, cinta ka para aulia Allah, sabab dipiwaran Kangjeng Rasul, niatna karena Allah, mika cinta ka para alim ulama ka para aulia Allah teh sami sareng mika cinta Kangjeng Rasul, niatna teh haliyah dunya cinta weh ka para alim ulama ka para aulia Allah. Rek berhasil ge teu berhasil oge jarah we naon sababna niatna karena Allah maka lamun niatna lain karena Allah mah eureun di mana aya kahayang we hungkul adak abdi sok hayang seuri lamun keur jarah teh lipstik dihareup teh aya minyak aya ieu segala aya ieu teh naon oh aya lipstik artis meureunna anu keur jarah teh aya boga kahayang-hayang payu teh kitu teh karena Allah anu nikmat nu matak dicabut teh lamun urang ibadahna geus teu ikhlas henteu lillahi ta'ala tapi